Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Nesla Marcel Francisca, kelas 10 IPS 3, asal di SMA Negeri Hiji Jonggol. Nah, ieu abdi bade naroskeun tentang virus corona. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang ka sistem pernapasan. Panyakit ieu disebabkeun ku infeksi virus anu disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona ieu mimitina kapanggih di Wuhan, Cina, akhir bulan Desember 2019. Virus ieu tos nyebar ka babaraha tempat di Wuhan, Cina, sareng ka babaraha nagara kalebet Indonesia. Infeksi virus corona tiasa nyababkeun jalma anu kena virus eta ngalaman gejala sapertos flu, meriang, pilek, batuk, nyeri tikoro, sareng nyeri sirah. Jeung gejala panyakit engapan parna sapertos meriang, sesek napas, sareng nyeri dada. Tapi secara umum anu tiasa nunjukkeun yen jalma kainfeksi virus corona nyaeta muriang anu suhu awakna luhur 38 derajat Celcius, batuk sareng sesek nafas. Numutkeun kana panalitian, gejala COVID-19 muncul dina 2 dinten kana 2 minggu saatos paparan kana virus corona. Panyebab virus corona disangka yen virus corona mimitina sumebar ti sato ka manusa. Tapi eta engke kapanggih yen virus corona oge ditularkeun ti manusa ka manusa. Panyebab nularna virus corona anu kahiji, ngahaja ngambekan ciduh tina panyebaran atanapi batuk tina COVID-19. Anu kadua, nyekel sungut atawa irung tanpa ngumbah leungeun heula saatos nyabak hiji barang anu kapangaruhan ku jalma anu kena virus ieu. Pancegahan virus corona anu kahiji, hindarkeun tempat umum anu rame. Anu kadua, nganggo masker upami nuju ka tempat umum. 3, ngumbah leungeun secara teratur kalayan sabun sareng cai atanapi sanitizer leungeun saatos ngelakukeun kagiatan di tempat umum. Kaopat, entong nyabak panon sareng irung satu acan ngubah leungeun. Sakitu wae panjelasan ti abdi, bilih aya kakirangan atanapi kalepatan nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, Brian?